Alus si laing teh ingkah. Dewek lah bos nu kieu mah. Hajar bos. Kalem, tong kasuka seri. Dewek moal ingkah balilahan salama aya dina jalan kebenaran. Mun si laing ngerasa lalaki, aya kawani ku dewek ditungguan di tempat tarung. Yakin bade nedunan? Yakin neng? Mending ngelehan atuh Kang. Lieu mah hariwang Kang Ogut kunanaon? Insya Allah neng. Ogut mah naon. Ogut mah mundur salama aya dina jalan kebenaran mah. Tapi yakinnya Kang Ogut moal nanaon? Jujur, lieu mah hariwang Kang. Sok we neng lia mah wih. Tong melang tong hariwang. Insya Allah Kang Ogut mah mana naon? Oh, mohon atuh Kang. Duh, si bos Halo bos. Kumaha tadi pasar? Lancar? Aman. Halus. Lamun misalkan geus beres, sok si laing tepungan deweknya. Siap, laksanakan. Untung si bos nelpon. Untuk kebablasan Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang. Aduh. Jeung nyeri huntu sagala teu beunang di kompromian. Asep kudu gawe ayeuna mah di sisi obos jarekan teu gawe mah ka warung heula gitu atau ka pasar sugane menang mangsa di ditu darek meuli teu boga duit kurang nyobaan lah malah heula ka pasar sugan aman kurang cobaan. Si cengli si enen laporan ka si tejin nantang gelut ka si nyangsang leuwih nepsong neangan taejin nyangsang galut di walungan. Kaditu sugan aman. Cek, ayo obat nyeri huntu buat ya lah mentah hiji mah.
nya majak. Nah, piramen obat nyeri huntu hiji. Teu meunang. Teu meunang. Ieu pana boleh dewek gitu teh. Si lain teu apal. Asep ye. Asep. Oh si teh Asep, ini kieu ku dewek. Amun teh. Sampurasun Pak RW. Rampes. Jang Udi geuning. Kamana wae atuh sok calik aja, calik. Punten Pak RW. Abdi teh kamari-kamari ke Papua heula. Oh gitu, mohon atuh da Pak RW oge nampi wartos di Jang Ogut eta teh. Muhun Pak RW. Tah, kadang kapana Udi ka dieu. Udi teh bade nyanak seragam hansip. Udi teh bade ngajabat hansip deui weh. Oh, mohon atuh mangga wae karesan seragam hansip mah aya itu teh. Muhun atuh alhamdulillah. Pami ku Pak RW Udi diizinan deui jantan hansip mah. Udi siap ngajalankeun tugas. Karatunya segera kurang canah geula nya. Ngapa? Mun dewek jadi hansip deui. Ki carana mah kudu nangan si Ogut. Tah ieu seragamna Jang Udi. Mangga we sok ayeuna mah anggo we. Muhun Pak RW. Siap laksanakan. Kayak ku Udi, dangona di bumi. Sakantenan bade nugas. Oh, mohon atuh mangga. Nya atuh pamit kitu mah. Abdi bade pamit heula Pak RW. Oh, nya mohon mangga atuh. Sampurasun. Nah, Rampes. Seger kieu. Parantos ibak mah alah. Ayeuna rek kasih Ogut. Oh, duh. Ogut, ka mana dewek pendek bebeja? Bieu geus nemak Neng Marni. Alah, si cantik. Aduh. Si Ogut ka mananya? Hayang jadi artis. Ngarah jadi selebritis. Jadi artis sama Neng Marni. Aduh, meureun sayang cinta Kak Bos Herman teh. Hei deh. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang Niat dek meuli ubar. Gehel kakak dibebari ku preman pasar. Dasar. Gehel teh. Aduh. Asep kudu nepungan si bos. Lamun teu nepungan da, Asep pasti dicarekan. Saha si Leng oi? Si laing teu kudu apal dewek. Oke si laing bakal apal dewek saha. Aduh, ieu jelema sombong pisan oi. Teu apa ka dewek? Bos Herman teh. Oh, si laing teh bos. Tak beneran atuh. Dewek keur nyeri huntu ye. Bisa meureun minta duit ka si laing. Da bah pisan minta. Emangna dewek aki si laing? Usaha tuh usaha. Har, apan dewek keur usaha. Sok-sok lah kalau balila kaluarkeun duit. Duit. Aduh. Si laing wanian pisan, majeng ka dewek. Nya matak dewek mantau upeti oge.
berarti dewek wanian. Daripada dewek mah mayar kasih aing, dewek mah kajian kene ribut. Anu eleh malik mayar. Dar sok. Aduh, si lain bakal kabeki ngagas. Atos dewek balik ini tuh jadi untung. Kadieu ya, kehe teh kalkah ini. Kadieu cetok pira. Cang cincong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung. Cang kilung bebeja kasih cuan ki babaturan sobat kali si cengli. Si cengli si enen laporan kasih tejin, si tejin nantang gelut kasih nyangsang. Si nyangsang leuwih nepsong neangan tae